Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Facebook dimanapun anda berada. Semoga anda dalam keadaan sehat walafiat, gampang rezeki dan dijauhkan tina balaina. Ayeuna anu viral teh nyata kasus Pina. Lamun dipikir-pikir kasus Pina mah asa rudat asa puyeng ngadengena. Si Linda gini nu kasurupan, pirage si Linda saurang nu kasurupan manikuat booming sa Indonesia bahkan sadunia eta booming. Beda jeung di lemur urang di Sodong. Jelema nu kasurupan amir 30 urang teh sapoe teu singan rame kasurupan. Naon sababna? Da di lemur urang mah aya lemur surupan ngaranna. Tapi kan teu rame masih kasurupan oge. Mana daripada mikir-mikir kasus Pina jeung si Linda, cek urang mah mending mikir-mikir ngajungjung program pemerintah. Alhamdulillah pemerintah ayeuna di Indonesia khususnya di Pangandaran sukses menurunkan kemiskinan. Bapak orang miskin Pak Reto, kan alhamdulillah ini ada orang yang diturunkan jadi miskin, kan menurunnya kemiskinan teh, bawa-bawa meureun orang kayak anak orang jadi menurunkan kemiskinan. Teu bener gitu mah sakit tuh bae nya ti sim kuring. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.